Dari kawasan Jalan Tangkuban Perahu nomor 164 Cibogor Lembang, inilah 107,9 M3FM Trend Music Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun milujeng siang perwargi sadayana. Milujeng patepang dangu deui song simpring Mbah Jepri dinu acara biasa mohon anu maneh. Deui neka Sunda anu dipidangkeun tiap-tiap kita berdua dan kata lima sonten. Atuh pangintenan dina siang ieu dinten Kemis kalasan ieu dinten ieu teh dina kaping hiji Muharram. Enten sagantenan pastina ieu Abah ngarencangan wargi dangu sadayana. Anu mudah-mudahan Abah tiasa ngahibur kana kalbu pangebelah kana mana ka wargi sadayana. Wargi sadayana mohon mangga urang sasarangan atuh urang sasarangan dina Neka Sunahan dibidangkeun di 107,8 M3FM radiona urang Lembang. Mohon babilih bade kintun-kintun lagu, bilih bade aya pamunut, bilih bade salam-salam. Mangga tiasa mohon ngalakungan we ka 081220373388. Oge mohon panginten dina siang ieu Abah gaduh bahasan kalasan jadi dinten ieu teh hiji masih kene dina suasana HUT RI anu ke-75. Kaduana dina urang teh nuju syukuran mohon kumargi ayeuna teh bertepatan sareng tanggal hiji Muharram. Kaduana urang kanggo mapag ye tahun Saka. Tahun Saka Sundanya anu ka 150 ka 1854 mohon mudah-mudahan ye. Tahun Sunda sami ye ge nya. Urang tah benten dina-dina ieu oge Abah ye terus kado kapan tamu ye kumargi dina Neka Sunda teh ku ayeuna mah sanes mung pidangan lagu hungkul, sanes bade kintun-kintun salam hungkul, bade kirim lagu, tapi di dieu masuk aya wangkongan. Mungkin bakal ditayangkeun ulang wargina sadayana mohon di Rakom M3 107,8 kantun ningal we, kantun subscribe, terus di like, di komen, tangke tinggal tayangan ulang aja. Kansan dina siang yoge Abah ye kasumpingan salah sabios ye pelaku seni ieu mah nya anjeunna mah nu asok di panggung pituin urang Lembang disagedengeun eta oge anjeunna oge sok ngagaduhan ka parigelan nyaeta ngagaduhan hiji salah sabios grup yang grup upacara adat oge hias panganten. Tapi teh kumaha ieu dina salajengna mangga urang tiasa ngawangkong sareng anjeunna nya. Bagian sadayana mohon kanggo etang-etang buka ieu lagu ini satacan cumarios oge urang ngabilujengkeun kanggo tetamu ya mohon urang pidangkeun heula salah sabios laguna nya ngabilujeng ngadangukeun. Bagian sadayana mohon sampai dipidangkeun nya salah sabios lagu dina Wanda Calung mohon di Maribaya. Bagian sadayana oge ulah hilapnya dina ieu teh dinten ieu tadi terus disanggamkeun yen simpring ya kasumpingan salah sabios ieu pelaku seni urang Lembang bituin saha namina mangga urang ayeuna nya urang panggil lah. Mangga mohon Bu Entin, aduh mohon Bu Entin Kartini ieu teh kumaha damang. Alhamdulillah mohon ada sawalarna atuh. Alhamdulillah ari salira mah kita mohon urang salam heulanya ka pamirsa M3 sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Kumaha Abah ieu teh dina raraga naon wae? Kieu dina ieu teh siang ieu teh dina Neka Sunda mohon dipidangkeun di tabu 2 di tabu 5. Mung panginten Abah dina ieu mah season ayeuna mah penen programna di 107,8 M3FM teh disagedengeun aya pemut lagu teh kinten-kinten teh aya oge wangkongan-wangkongan. Anu ke bakal ditinggal dina tayangan ulangna di Rakom M3 107,8. Kantun muka, di subscribe, di like, sareng di komen. YouTube utuh mohon. Ayeuna urang ngawangkong ya.
cing manawi ya Bu Entin Kartini ya. Mohon. Cobi ieu mah kan salaku urang mah pemain lah anggapnya anu sok melakukeun kana seni Sunda. Cing gaduh ti tahun sabaraha ieu ngawitan urang dina kesenian ieu. Ari dina seni mah Abah ti tahun sebarahnya dan orang kali teh anu kadua teh namanya 4 tahun ayeuna atos 20 tahun. 10 geuningan asa 16 tahun atuh. Mohon. Tuh geuningan. Atas 16 tahun 16 tahun. pangitan dikawit diajar kana naon? Nakol. Nakol. Oh nakol heula. Mohon. Jantan nayaga heula ka kumaha. Nayaga heula jadi. Jantan tukang goong mah. Jantan tukang sarot. Mung teh jantan tukang kenal. Kageuningannya jarang ya. Jarang salah sawit dulu kawi ya. Tukang tembang tiasa nakol dan tiasa lagi ngahaleulang hungku tapi ieu mah kacabak heula nya. Mohon jantan ari kanu ngawih mah ayeuna Oh Bang. gitu nya sabaraha aya genep tahunan mah panginten. Kadang ngawih nama. Ari kaditu nama mun eta janten nayaga degung malah mah kantos pasang giri bah Pasang giri naon eta teh? pasang giri kiliningan degung klasikan gitu. Oh klasikan warna klasik. Gitu. Di Bandung Di Bandung. juru kawina teh oneng. Oneng di mana eta teh? Ya, teh oneng di Cikawari. Cikawari Desa itu geuningan. Wangunharja. Cangket Abah. Yang di Lembang oge da teu kirang ya. Alhamdulillah Abah kenging nya juara Juara. kedua. Allah tuh geuningan. Kedua di 20 Peserta. peserta Alhamdulillah tuh geuningan ya. Bandung Barat. Tah, yeuna kieu ye panginten. Tadi kan dina dunia kawih ye. Ayeuna teh kan sok aya suka duka sing manawi ye. Aya suka dukana. Ari suka duka nama kumahanya bah. Pang nama geuningan ari seni mah saupami urang teu latihan teh moal kekengingan moal tiasa. Tah ai dukana paiten emang kedah urang teh kedah prihatin heula berjuang heula satu acan urang tiasa manggung teh geuningan peurih heula hantem we belajar. Duit ka ayeuna ge abah hantem belajar tah eta. Tah ayeuna teh kan ieu tos 11 sasi ayeuna ieu pelaku seni teh geuningan nya. Dina ngeunaan Covid ieu kumaha sing pelaku seni teh jalan atawi kumaha? Aduh prihatin pisan ayeuna teh. Abi tos dikawit lockdown. Nembe manggung tilu kali. Aya anu dibolaikeun 4 panggung Abah. Dibolaikeun. Sareng ngarias oge duit ka ayeuna 3 panggung teu acan, ngahoyong hiburan teu acan kene. Tacan aya hiji. Teu nya urang munajatnya mudah-mudahan ieu sakadang corona teh sing jika atuh kaayaan si urang anu biasa dilaksanakeun sing jalannya. Amin Abah. Tah pangintenan ye. Saganeskanten dina ayeuna kan ieu sampingan ye sebatet nya. Da mun tina ngawih hungkul mah panginten dina ngahaleuang ayeuna ku Covid jigana teh tos moal tiasa berang tua. Nah, cobi cing dina naon gaduh ka paregelan naon deui disaneskeun eta. Alhamdulillah Abah geuning aya rezekina nya. Abi teh nya di bumi teh aya mesin nya kitu we Bah. Ngagutrut. Ngajait. Ngajait Naon wae eta? Ngajait lempeng we Abah naon we nu gampil-gampil saragam sakola gitu. Untuk geuningannya ketika duka parigelan. Saurna ngagaduhan oge grup upacara adat. Mohon. Nah, cobi eta ti kawitan tahun sabaraha upacara adat teh? Upacara adat teh dikawin tahun sabarahanya. Pokona mah tos genep tahun langkung. Genep tahun. Salajengna cenah rias panganten deui. Aing ngarias mah Bah ti gadis oge abdi mah tos berkecimpung sareng rias. Ari kapungkur mah da benten deui pangitannya. Nya namina nuju naik daun kapungkur ai ayeuna mah da benten deui. Ayeuna mah ku penerus anyar gitu. Naik kapungkur mah nya alhamdulillah gitu kantos dugi ka sadinten 5 panggung. Kapungkur mah ari ayeuna mah ya sedikit seueur saingan Abah. Janten ayeuna mah kirang tinu ngarias kitu nya. Bahan tawar girang sadayana kitu nya janten ieu dina geuningan ajeuna mah asli urang Lembang Tituin nya. Oge kawitanana diajar teh lain langsung ngahaleuang.
lain belajar ngawi tapi tina nakol heula pola heulanya dina gitu nada ya. beden Mohon. meh apal nada anak kedah kieu oje pas meh lagu teh teu salah mah nya. Mohon. Jadi ieu mah tidak dasar pisan warga sadayana paha pangitan dieu mah urang tiasa uning ieu kamari mah ieu sagiringan ieu di dieu teh dina ngahaleuangna tangke mah urang tinggalnya dina rakon MP ieu wangkongan urang teh. Mohon. Jadi urang ieu teh ngan dina zaman ayeuna nuju musim Covid-nya, musim corona ieu nyawayana sing sabar baiten. Gitu. Ya urang teh ulah duigeukeun ka istilahna ulah leutik hate katanya. Mudah-mudahan atuh ku merdeka na tahun anu ka-75 ieu atuh urang ge sadayana singtiasa merdeka deui sadaya. Amin. Oge panten didorong ku dina bilang naon sebab teh ulah mapag na tahun baru Islam. Oge sing mudah-mudahan aya dorongan ya tina eta naon teh tahun sebetulnya agenda atau naon teh sebetulnya momen sing ieu teh sing biasa ngadorong ka sadayana. Oge ulah salaku urang Sunda enjing pangintennya urang teh bakal mapag deui tahun Sunda teh nya. Mohon. Surah apa itu nya, Pak? Satu surah. Mohon. Nah kitu warga sadayana mohon samantari sumaratan kenala urang pedangkeun heula ieu kana hiji lagu heula nya. Engke bakal anjeunna oge bakal laguan oge nya mun ayeuna sementara suka laguan heula kudu sanes nya. Mangga ulah hilap mun anu bari bade ngarencangan ieu tiasa ngalakungan ke 081 22 087 3338. Wilujeng ngaran nuhun. 107,8 MTFM anu dijomantarakeun langsung di Jalan Raya Tangkuban Parahu nomor 124 Cibogo Lembang. Tadi di bidangkeun mohon warga sadayana nya sabarupi lagu ya mohon aya 2 laguna. Urang teraskeun mohon kana wangkongan deui ye sareng Ibu Entin mohon salah sabios ye juru kawih ti urang Lembang. Benten ye bentennya tadi teh urang tersebatkeun lalakon ya lalakon riwayat urang ti ahli. Cing salami dina urang ngawi ye kantos teu urang rekaman atau gaduh album. Gaduh album kantos bah. Tentin teh didukung ku sesepuh kabuyutan Lembang nyata salira nyalira. Sudah salir. Ku sesepuh adat lembaga Lembang pangitem. Tentin teh di piwarang ngalagukeun lagu Lembang. Ya alhamdulillahnya etang-etang koleksi Tentin sareng berkarya kanggo Lembang. Saya betulnya Aya painten pilih aya nu bade ngelik oge tiasa di YouTube Lembaga Kabuyutan Lembang. Tempat saya nya. Mohon. Nantun ngelik klek tangke mah dibantos ku M3 deui. Mohon dibantos ke kulakom M3 aya geuningan ieu penyanyi na di dieu nya. Ya mudah-mudahan benenya anu album tadi di tos dipidangkeun di na hiji rekaman sanos tadi kumaha tadi pasarkeunana kan koe mah benten nya pasarkeunana teh. Ayeuna mah da kaset oge bah ayeuna mah. Pasti ieu nya. Moal tiasa masarkeun gini. Da ieu mah tos zaman atas tahun sebab tos canggih nya. Mohon ayeuna Tos mah YouTube canggih, wae. tos main YouTube nya tinggal kana YouTube wae benenya. Mudah-mudahan aya guna manfaat tentunya. Amin. Laguanana. Oke panginten tadi itu 1,5 lagu aya harapan di kapayun kinten-kinten ye kanggo laguan rekaman. Ayeuna laguan mah nah geuningan abah teh teu boleh ngadukung. Nah kitu tinggal kari waktosna panginten muga-muga mah ieu coronana lah nya banyak. Naon? Coronana sing engal musnah di dunia. Di dunia. Urang ya. Nah, gitu. Kali teh kieu kan upami ge mah kan rekaman gampil kantun ka studio M3 atuh da rekaman oge wah teh kada didukung oge nya mohon mudah-mudahan ayeuna anu ngadukung urang ieu dina ayeuna dina siang ieu teh pangetu sanes kanten dina naon eta teh sebatan teh neme dina urang aduh ngagaduhan hiji ceum-ceuman nya teman dina laguan dina cing tadi teh aya kasengol-sengol dina pelbah ngarias ye rias panganten eta teh rias panganten teh gaduh nyalira tapi urang anu istilahna mah hanya
manggil ke nungkul gitu maksudna teh. Ari ti payun mah abah sagala nyalira gaduh maksa teh ibu gitu nya pun biang nyaku abdi di kelola. Kung ayeuna mah kan tos benten zamana Bang. Dekorasi naon ai kapungkur mah sabumi teh tiasa 5 panggungan Bang. Ari ayeuna mah eta 5 panggung disabumikeun teh teu cekap Bang. Oh dagung teh ya. Janten ayeuna mah dekorasi miwarang. Dungika anu ngarias oge miwarang tentin mah tiasa WO oge. Oh janten tiasa kerja sama sareng WO nya. Gitu. Janten bilih palai sapertosna ieu tukang riasna teh kumua mana tiasa gitu. Bade ku teh henteu nyalira mangga, bade ku saha wae ge tiasa nu aya dina IG, tinggal kari hubungi we bade ka Abah mangga, bade ka M3 mangga, bade ka teh henteu langsung mangga gitu kan ayeuna teh kan tadi ningal ieu urang teh tatos merjogikeun nya alat, tatosnya alat sanes teh ieu sanes kanten dina rias benten upami aya acara mah nya malah sound systemna, padanya alat panggungna. Tah, penting ge mah ulah-ulah sesah ya. Kantor kita sangat hubungi ke studio M3 tiasa langsung ke M3 buat dina siraman upacara adat pop sunda sagala rupi ge aya biasanya dueka artis oge palai artis mana painten Abah tiasa gitu mantap gitulah janten painten warga sadayana ya anjeunna teh sanes kanten dina ngawi tapi dina ngahias oge geuningan malah aja kemarin ti payun benten zamana ti payun mah urang teh kadang-kadang nya tiasa ku nyalira aya aya kemarin ieu hajatan teh hoyong mewah megahnya gitu benten zaman Abah ayeuna kerja sama. Nah, mudah-mudahan atuh ka payun oge urang tiasa kerja sama sareng ieu studio M3 nya kemarin di M3 mah teu lengkap sanes kanten aya sound systemna aya panggungna gitu nya aya studio rekamanna malahan alhamdulillah komplit pemerintah kurang tiasa ngajalin sang anjeun aja. Panginten dia kanggo midangkeun tadi teh gaduh hiji lagu nya, urang pidangkeun heula ieu lagu anu anjeunna ye. Lagunya teh lemang ayeuna nya benten. Urang pidangkeun heula lemang ayeuna dina pop Sunda datang tos panginten. Pernah warga sadayana ye sambil ieu deui nya, urang pidangkeun heula hiji lagu anu anjeunna dilagukeun kantos katingal kantun ningal we dina YouTube-na Lembaga Kawitan Lembang mun kantun di like atau di subscribe oke di komen malah wilujeng ngadang warga sadayana mohon aduh alhamdulillah hatur nuhun je tina kasumpingan warga sadayana oge dengan atas lalebat je dina siang ieu nya nya mohon atur nuhun je anu tos aya dukung nya mohon anu hoyong laguna oge sadayana Tetut tentunya hapunten bisanya nuhun dina kasumpinganana mudah-mudahan anu kuburan diwangkongkeun ieu teh guna manfaat ka sadayana nya atuh urang istilahna dina berkarya mudah-mudahan sing jalan deui sing lancar deui atuh benten di Abah ieu hapunten dina ayeuna boleh panampianan apa sagaltina nya hapunten bisa je biasa mitra M3 Abah mugia sadayana cing sarehat amin tak gitu pokoknya atuh warga sadayana mohon urang wangkongan sareng ibu dia urang cekapkeun deui ka dieu nya atuh panginten salajengna Abah bade ka ieu deui ieu mohon atuh nuhun bisanya mohon nya warga sadayana aduh punten bisa aja kumagi dengan waktu ya awas ya kita berdua dan kata lima tiga dengan aiku dianggokir asa teh kalas saja diasa sa pateap begitu namun Abah banyak penuh macam tugas aku nuhun ka sadayana terus kala jauh ya diantara sebagai namu ya aya Mama Eroy aya Teh Resi aya Abah Dadeng aya Abah Maung aya Mama Ayang Mayang di Cibodas Wetan. Oke sadayana mun anu ngarojong oke puntennya beubilih pidangan laguna baudina laguna kirang raoseun baudina nyana bahasana kirang rena hapunten pisan. Mudah-mudahan enjing urang teh tepangkeun deui dina gelombang anu sami oge waktu sana sami. Sakitu warga sadayana mohon amit nungkramet nur wae urang teh dihaneuleum sieum urang dihanjuang siang. Bangsa datang bangsa perdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra M3, jangan kemana-mana loh. Setelah ini masih banyak acara-acara yang bagus.